Kilo tarik. So terus mana? Alhamdulillah. Lesot. Biasanya nu agengna disimpen di teh di bank, nu agengna mah disimpen di bank, nu alitna di tuang teh sampean gampal sampeanana. Nah, terus diwasuh, dielapkeun. Dilap. Pandangan kalau pundakna si teteh anu punakna dua nana. Nah, di pundakna diangkat ku AA pelan-pelan pundakna dengan penuh kasih sayang. Hop. Naik ke payun. Kekituan wae kita tadi. Pikirannya mana di tempat ada dia bolong di dia. Kita payu bolong mana dia. Mana mau bolongan enggak? Dadah tuh. Dadah. Sok tepi ke mana-mana. Kan mae. Terus kalau
Panitia sepados diperkenalkan tempat saling karena ada biasa kosong ganes apa di kulon biasa ini biasa kosong ganes apa di kalian kali enggak terus tetap Pak. Semoga biasa nyalikan tempat di palih kulon teras di bumi palih kulon sareng palih lande biasa dicarikan oke pilih muat di bumi palih kaler biasa sangat teras Pak kalau Bang di palih lande teras nyonong kan Nyonong tah. Sapa palih kaler panginten sapalih. Hese maju atau mah? Biasa macam. Mangapa kalebet di palih payunan bumi ieu tiasa tanggal calik. Wa nadaba ilaihi wa harrama shifa wa wa'ada ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الثاني والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أحيل الجود والكرم نحن جيران بدا الحرام الحرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم عمينوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الثاني والدرج أثبت يا جير
العالمين يا أحيل الجود والكرم سبه بالأنجه من جهوري مثل ما قد جاء بالسنن وسفي نور النجاة إذا حد من طوفان كل آداء يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أحيل الجود والكرم فانزو بها لا تكون كادا واعتصم بالله واستعيني ربي بنفعنا ببركتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤلفات من الفتن ومؤلفات من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أحيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana Asik. peminga jawab kedah sadayan sokomo pemi di jilbab bari nuang opak aya opakna Aya. jadi ngajawab kedah kom nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lunda laut dina karamba Cakep. tarab hayam dina cecempe PF. nu dariuk cukup loba ngajawab Sabadana manjatkan puji senarang syukur kehadirat Allah SWT rahmatu wassalam mugia dilungsurkan dicerahkan kajeng junan alam Nabi Agung Nabiullah kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana ka para sahabatna ka para tabi'i tabi'ina tu dugi para sadayana anu sami-sami tumut taat ajaranana kalan Allah subhanahu wa taala anu mana mantengna parantos pasian mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana terutama nikmat iman sareng Islam nikmat sehat jasmani sareng rohani katut yuswa urang dugi kadat alina. Alhamdulillah karena di Allah Subhanahu wa taala para bapak wargi hadirin sadayana anu kupiros hormat ketua rombongan anu di Neglasari Putri Balasti hormat aparatur pemerintahan desa Dharmajaya desa Neglasari anu kupiros hormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama al-mukarram, pemerintahan desa Kebon Buah, desa Dharmajaya, dusun Kebon Buah, anu kupil garesengat, anu mana parantos kempal, rawuh dia tempat anu mulia dan muliakan kesungat Allah. Amin. Para bapak wargi hadirin sadayana, pribados ngawakilan jumarios ngadede ngadoa
kapun incu anu bade didahulukeun nyaeta Kajang Cep Yusuf Kaneng Sarli Nuraini. Alhamdulillah karena doa Allah SWT tadi kakuping parantos netral etes jeung pre mangga nyakeun cenajang Yusuf tikahkeun kalian dipikahkeun. Alhamdulillah karena doa Allah SWT mangga urang sami-sami ngadoa ka Allah SWT calon mempelai dua belah pihak istri sareng pamegat mudah-mudahan anjeunna sabadana diatadan mudah-mudahan sing ngajadikeun rumah tangga anu bahagia sakinah wawadah warahmah dina lepatna silih edan dina larasna langkung sae di umean amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mantena sing ngajadikeun rumah tangga anu bahagia dipapadina dijina ku Allah Subhanahu wa taala anu agung anu halal kaeng barokah kanggo pikeun amal ibadah dunya sangaratna amin ya rabbal alamin. Atuh bisa lajengna ujang Nyai Kapung Kurmah Ramana teh menghiji jantan ayeuna mah dua ibuna dua Ramana suksanaos padiung almarhum teu hilap ngadoakeun ka mantena almarhum anu jenenganna bahareun almarhum mudah-mudahan mantena sing ditampi iman Islamna dihampura dosana kusala dicangkeun dalam pakuburanana kalayan ditempatkeun anu layak muga Allah amin ya rabbal alamin. Maka orang sami-sami ngabacakeun surat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habina sakirina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu barakatuh kulli sahabat wa rasulillah amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin rabbil alamin. Mudah-mudahan anjeunna dingalikeun teh anu kasucian geuning ngalaksanakeun para putrana mudah-mudahan dikersakeun ku Allah panjang pujung pangiyuswana didikeutkeun rezekina dijauhkeun tina balai dinya sangkari haratna kalayan dibubuh ku rezekina anu agung anu halal kalayan barokah kanggo pikeun amal ibadah dunya sareng akhiratna amin ya rabbal alamin. Mangga urang sami-sami ngadakan bantena mudah-mudahan barangkali urang artikan didikanana sok sanaos parantos teu waleh-waleh sok sanaos parantos rumah tanggina tetep ibu ramana ngadidik ngati ngajalankeun rumah tanggana anu bade nemek mudah-mudahan dikersakeun ku Allah amin ya rabbal alamin. Atuh simpuri selaku akina ngadedeh giring ngadoakeun ka mantena mudah-mudahan ieu pun incu sing aya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh ari cariosana mah kalian nampi pisan sagala rupi naon anu diserengkeun waktos tadi ku pangsana kasepuhan di sepuh pamagat. Amin ya rabbal alamin. Atuh sakitu anu biasa kadugeun bilih kirang kata titina duduga peryogeuna atas nampi penampianana pertepatanana muga-muga agung syakutuna usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun kasepuhna calon panganten istri parantos nampi naon reupi pamiksadan ti pihak calon panganten paneget salajengna simbolis anu baris dilaksanakeun ku pihak sepuhna calon panganten istri mewah panganten pamegat simbolis biasa patih di panggung payun-payun Bu acara simbolis majeng salim Bu salim. Alhamdulillah simbolis parantos dilaksanakeun salajengna akad nikah parantos sumping kawa sepada penginten
pihak calon pihak petugas KUA para tacan sumping salajengna doa anu baris dipimpin ku kersana Ustadz Muhammad Suhri Sadikin waktos sinaran kehormatan di haturanan oge cacanakana panginten tiasa di estafetkeun mangga ka kersana Ustadz Kawil mangga di haturanan kanggo doa. Borong ya borong. Mangga Pak Ustadz Kawil. Alik dia. Tapi di payung. Apa gitu? اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا سميع يا قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل وتقبل واوصل ثواب ما قرن من آياتك العظيم وغيرها خصوصا إلى روحي من جهة صاحب المقاصد المذكور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل سببا ووسيلة لوصول مقاصد صاحب المقاصد بابا سona sinar ibu rohayati wa taksisan li ajli nikah ning Serli Nuraini ma'ajang Yusuf Allahumma ij'al lahuma mawaddatan wa rahmatan ma'asakinatan warzuq lahuma dzurriyyatan thayyibatan wa minal muqarrabin wa minal muzzahidin wa minal maqbulin wa minal marzuqin waj'al sababan wa wasilatan li usul maqasid sahibil maqasid ببركة هذه الدعاء بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم ألف بين neng Serli Nuraini Majang Yusuf kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ma wa Saja wa alif bainahu kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi fi dunya wal akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi billah amin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuhun acara kalantos lengse urang tutup wae ku hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten kasuhun wa aya cariosan kirang berenah kana manah para bapak oge para wargi sadayana dasi hapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna panginten tiasa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairul bariyah nadra ilayya anta illa kazatiya
Teng nyokot dagingna untuk di video. Nasi kucing. Bapak Eme, mana Pak Eme? Oh iya, itu Bapak Samin. Tapi kan saksi nama kawasan ya dua tadi nih Pak Samad kan itu. Ya duanya utamina ya dua, saksina Bapak Eme, oke Bapak Samin, eta utamina. Kami anak suku kawan dunia bukan kayak. Gitu ya. Saya dong Mas itu begini. Tarikannya apa artinya? Sok ya. Ya Yusuf Maulana nikahkan kaulah ka anjeun nikahkeun. Ya Yusuf Maulana nikahkeun kaulah ka anak anjeun ka anak. Ya Yusuf Maulana nikahkeun kaulah ka anak anjeun Ka anjeun. Kak anjeun. Terus anak anjeun. Ya Yusuf Maulana nikahkeun kaulah ka anjeun ka anak tegas kaulah Nik Serlino Ayani kalayan nganggo mas kawin ku emas 8 gram dibayar kontan. Mampi abdi nikah ka Sri Nur Aini binti Bapak Sona Sutisna nganggo mas kawin emas 8 gram dibayar kontan. Sekapnya alhamdulillah barakallahu laka baraka alaihi. Apa? Bro, ibu hajat mah kudu buru-buru kan itu. Cimarangnya bisa Kumarana. Ya. Jongol. Ya, lupa. Jarang panggil. Tuh, kiriman Pak. Ayam kenal. Tungguan. Oh, sama. Assalamualaikum. Ah, sakit enggak setengah detik. Wong dedeting kayak dedet nama. Ada dedet nama penting. Penting. Ayam mah pada deket mah pada. Sok jatuh.
Mobil mas, bos balik mobilnya. Iya, mending kan. Kali Lempang itu udah deket. Gerakan eta sangu ih si kolesterol. Apa? Saya bisa maaf ya kan? Lekasan. Di sini tagih ku alif ditanya ku dewata cenah ayeuna bade di sabar ku tiwan ku bakakak cenah. Sok masih Dede. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Ayeuna neng parantos laksana kapungkur cenah munggadu jodoh ayeuna bade di etaan bakakak. Lanjutna ka belah dieu. Nambah kakakna. Hayang nambah. Rumah tangga nasing sakinah mawaddah warahmah Allah ya Rasul. Amin. 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 Nyutruk galur ti kapungkur nutur lacak para wali nyauka barang tinggal nini aki warisan kebudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikengsung gambaran siloka diri Saatnya tutup. Ajab janan marasiri sing taliti satindak pakai pikiran alis peling peling jalan pituduh nudukan diri sing lilit selamat diri di dunia warang rejensing repeh rapi rapi wasaikur kacai jadi salawi jadi salagan ikan pakuat pakai laingkar malinahan anjuran nggak jadi Bismillah jabar wiwitan mugi Gusti nang tayungan nureh nengan
Wer. Pengantenan mugia keselamatan selamat mupangantenan. Pengantenan ulah aya kapiran senangkan jadi kesenangan senang teng lahir batin. Weh, nah ginian. Siap-siap tuh. Mang Laris. Mana Adio yo. Apa? Ulah beasna tuh. Adio. Aya kene tah sabaskom deui. Alhamdulillahirobbilalamin. Weh, tukang mayungan dulu. Tuh. Mayung nage eta mulung. Aduh, eta saat euy. Mun atur ka desi. Mun atur ah. Biar ada cabur kan tadi ya. Wah, bos, bos. Dari awal hari dia mah. Bikin anu nyawel ka nyawel. Benar sini kan kenal 500 taruhnya. 500 cuci dari alun-alun. Ayeuna nyawerna. Oh, parah mana manggalan tuh. Uin ka depan. Jangan deui, hiji deui sunatan. Enak 500. Ada kadina di dieu. Eta aya kene eta 2 keresek deui. Tuh, kali deui cenah. Kali deui, kali deui. Kali deui tah. Bayar ka dieu mah. Oke, turun lah nyawer. Nindak endok. Ayah harupat ya harupat. Ayah tamiang tuh bulut berarti kan panjang bulut panjang bulut teh siloka itu gitu. Di luhurun tamiang teh aya endog. Di luhurun endog aya cobek. Di luhurun cobek berarti aya papan. Jadi siloka kanggo bacaan urang sadaya duaan teteh jeung aku ngalampung papan rumah tangga rodanya. Endog teh berarti kan hiji ciri benernya kesucian. Sareng teteh cinta kanya mangga ayeuna beupeuskeun kudu pinjekan dengan alasan bismillah mudah-mudahan cing dugikeun ka peupeus eta endog sareng coetena mangga sampeana diangkat ke luhur dibuka salopna. Bismillahirrahmanirrahim. Kemban laki rabi rumah tangga mudah-mudahan aya kalau
bergahan kapayuna. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga cerat dugi ka basa. Tahan lawan dilepaskeun. Lamun geus pupus tuh lawan dilepaskeun. Ingat teteh tugas teteh kan hiji ayeuna kasih AA tumut kanu jadi caroge. Mangga pangwasukeun ku teteh sampean sampal sampeanana. Nah, terus diwasuh, dielapkeun. Dilap. Pandangan A kalau tundakna si teteh. Anu punakna dua nana. Nah, di pundakna. Diangkat ku AA pelan-pelan pundakna. Dengan penuh kasih sayang. Hop. Naik ke payun ke panggung. Pasikeun kasih AA. Si anu nyepengan tadi anu nyengetang. Kadang nama ku harupat. Oh iya harupat. Ditongekeun kana handap tah. Ieu harupat siloka keneh paeteunnya. Lamun misalkan punya masalah ku teh ulah di komporan, lamun aya masalah problem di luar teh. Dongkap ke bumi mangga AA sareng teteh solusina teh celupkeun ka lebet ka saling tiisan di rumah tangga teh nya. Terus tiis cepengan heula dah. Entos tiis dicabut kuduaan. Potongkeun kuduaan mangga. Potongkeun belawengkeun ka pengker. Cus. Piceun lah permasalahan nya. AA nyimpen megang handapna, teteh nyempeng huluna wedananya. Dua panangan. Ieu siloka oge bacaeun ku teteh sareng AA dina ngemban rumah tangga di mana AA teh kedah nanggeui segala kahirupan rumah tangga kanggo si teteh. Teteh oge kedah tumut kalau dicaroge kepalana. Mangga bubutkeun duaan. Tapi sampeyan dibubutkeun diangkat heula ka luhur coba. Ka luhur, ka handapkeun. Tadi handap digoyangkeun saeutik. Goyang. Angkat di ka luhur. Ka handapkeun deui. Goyang. Ieu latihan heula. Kayak gitu permangenya. Angkat ka luhur, bubutkeun ka payun. Terus pangyanakeun eta huluna. Pasikeun kasih teteh. Aya kana hulu pasikeun ka tetehna. Teteh acukeun teh ka luhur. AA urutan AA. Ieu hulu sapotong deh di abdi. Kas pisin. Mangga tarik cungkeman mangga ka ibu karama kilu tarik. So terus mana? Alhamdulillah. Lesot. Biasanya nu agengna disimpen di teh di bank, nu agengna mah disimpen di bank, nu alitna dituang kuduaan. Kanggo ieu we syarat teh hungkul kitu tah. Kuduaan. Biasanya nu ageng mah kanggo MC jeung susu pangga itu kan. Dua minggu mangga pangnyepengankeun eta teh ieu Pamah ngadeg nguapin bapak. Nah, gitunya. Mangga. Iya doa huap ti bapak sareng ti mamah ka anjeun duaan nya. 1 2 3 tahan 1 2 3. Tah. Sok mangga huapkeun. Oke. Belum. Enak eutna. Ya. Mana sedot teh? Pananganna ka handap 1 2. Alhamdulillah tes.